Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah baheula badi ibasing ada lamun beurit paehan ngarusak, tapi lamun cucurut ulah. Kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut. Ulah sebab naon? Nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah. Sugannya nama bekieun ka begabah teh cucurut mah, sugan cucurut bekieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu bekieun cucurut mah, beukinangan sakadar ka tulang doang. Ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseusepan ku cucurut, cak cucurut teh ngadoa, ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit mah beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dengan hikmat kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kuwi teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mah teh lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh aja meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui semeng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut ta beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit aya 2 jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah paehan bener ieu mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah tah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya geus Nawawi tah mah Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang kang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon endek kitu naon gara-garana endek nyita kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa
Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget Syekh Nawawi disambut ku kabeh. Ngan ti jauh keneh, cek Syekh Nawawi teh, wah asana ieu kajian ku kumaha ieu deuk aya permasalahan bahsul masail. Jubah Syekh Nawawi dibuka. Dibikeun tah ka hadamna. Ieu pakai jubah aing. Ya pakai geus ngomong. Geus bae. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang we. Tinggal hadamna we pan jadi terus bae sia makanan. Ngomong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masyaallah. Tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Oh, atuh diajeng-ajeng segala rupa. Syekh Nawawi mah nyempot we kiai di tukangeunana. Seri bae Syekh Nawawi teh. Dihormat segala naon. Jangan lagi pot-potan ngene sana. Ya anjir kos dia tuh cek jadi teh. Saja bae lanan terus. Embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beuladan Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeuleuh terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi jaga Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi nu asli teh ka asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cara aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kajahoan ya sarieu kieu teh. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kepiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kepiting mah haram teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kepiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba Holil ai kapiting geus kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Ki Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong si Holil kun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan iki ya Allah ya kabeh kaget
tangkal rambutan dikelek ya. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu di Sokot dieu. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Wah, kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang cenah. Daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot ti dia di beuteung. Kadu. Iya, ti Rumingkang cenah ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi. Pohara jasa Pak. Masya Allah kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jang naon ieu dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tata genan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ulah kaluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah kaluar ti kitab Al-Quranul Karim ketika urang kaluar ti Al-Quranul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Quranul Karim rasakeun engke di akhirat rasakan ke di akhirat kuari mah oke baik iya baik tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa salasina lailah ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 penting teh maksudna nu kallimuhu inlanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa ieu Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihib lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liukallimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa Masya Allah madak kita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi arba'in lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korban cukup hiji bae bu nginumna sasiripit beset beres
sahur korma hiji minum saseripit sepoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep ditanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pamajikanna oh iya orang Lailatul Qadar ieu cek teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nang yeun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang yeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulu dahar sia wasrobu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulama bok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejlig karung goni ya kerjasian datang ke tarawih ke kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam ente kuatnya sabut-sabut teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat teu aing eta wal benang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingna bandeng di lembur illallah be ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah ditorekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi halal pan cara bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mah ngaloskeun kulu wasrobu wala tusrifu ketika deuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah nya roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg urang keneh dak euy aya keneh roti aya keneh dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya keneh dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang mah deka Allah apa lain deka Allah make aturan masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab deuk menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul mah dahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae
tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babet teu nabek beda jalur itu masyaallah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beuteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing baueun dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia fa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten kowo di Banten mambal aya tukang sao malulu mal bisa yang ngintip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu menang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebenarnya nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jada geulis jasa tempat Lailatul Qadar meureunana maksudnya sia eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP na mah lain urang Cilongok lain mal aya urang Cilongok mah kos kitu moal malih bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beuteung bersihan kolbu geus puguh ai kolbu mah nabi berangkat wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli
wala tattabi' sabilal mufsidin. Hampura kakak ukhlubni jadi pengganti abdi heula kakak teh pi qaumi dina urusan kaum kadem harun wa aslih amrahum rarapi urusan ananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kana ku ngakuran mah eta eta teh geus akur pemerintah henteu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirana siratu malik cuma teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas tah eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodot teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan taruhlah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah kayak itu jadi nu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu yu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi bae hayo sia emangnya mah kitu bae ka aing mah ya tuh tenang bae sabaraha tahun sia hirup di alam dunia ieu teh tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia ngali bejakeun bae ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun betak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi perzinahan henteu sia sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah
berantas eta. Pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ari asli namangan dedengean be. Koran aya, televisi aya, jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho. Nya teu dibere, bere geus saeutik. Haji siap pernah negor? Pernah. Ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula. Coba dipasang CD-na aya ke CD di itu. Ye, bang CD engke di itu be aya. Bener. Cak Gusti Allah malaikat haji uji salametkeun. Mantap biasa aing geus mantap biasa geus lah. Eta bentuk dakwah. Eta negor-negor acan atuh kumaha? Tuh, tanu di MUI cicing bae, di NU cicing bae, awas. Di Muhammadiyah cicing bae, awas. Kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI, bangun bebeneran bangun. Bangun wallah alam bener jeung teu nama, bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teu nya jeung teu nama. Ngan suara Al-Qur'an didengungkeun. Mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an? Aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah, dijadikeunlah mata pelajaran, kemudian dijadikan gitu ujian. Kuari kapan dikritik ke pemerintah? Tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten asal satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu. Di mana cenah ki Banten aing teh nyaho. Bukan kos gitu bae tah. Eta kan kritik kurang ngedirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim, negara Pancasila, demokrasi. Ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis, sakadar ngabahas kos kitu Al-Qur'an. Jadi ieu mah jang nyanakeun keneh, ja pemerintah ge agama nama Islam. Bupati mau ditanya agama mana? Hei, sama suruh saya turun Habib. Ya tuh neng gelis ya Islam saya. Wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati. Apun eta si neng deui bae. Neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang. Nu dipilih neng deui bae. Eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh. Nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu. Ulama ngan sakadar caritakeun doa. Buat ting di dia gak mau nasi neng, gue lagi milih. Iya. Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek kurang tinggal bersihan bagi hese jasa. Kurang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakatin. Nah naon mikiran batur sorangan bae ka Allah. Si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah. Kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di keluar sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah sorangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan. Nah wa qala Musa li akhihi Harun cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tattabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae. Mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti. Ai adi rek berangkat ba iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat. Nah iya bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab. Sikeneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kangjeng Nabi
ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi tafsir tersebut dileungitkeun sejarah ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf tafsir Fahrul Razi tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi ya wari aya tafsir baru si hade di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui aya simpenan Raja Sulaiman berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman emas teh berlian teh yakut dan lain sebagainya tapi datang ka kuari teu beunang-beunang kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran besi perang dunia Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah ulah beja-beja kanu sejen ieu urang bae geus nu ngaji engke kiai di itu ngaji kitu deui engke kiai di lembur ngaji kitu deui atuh nyaho kabehan kaje
seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina iya sa Indonesia aya 7 juta nuker diopenan iya teh tah nah iya 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja sia meureun eta kos kitu coba teu karu ieu akhlak dek dikamanakeun ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru butuh dukungan tete kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngedidik akhlakul karimah nah engke ieu bakal diteliti ulah kaget nya para kiai tenang bae mun ditanya ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun hatul muin naon deui riya naon deui takrib naon deui sapina anu perug besar naon sapina kajeun geus pokona mun ditanya engke ka dituna siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal tidak siap dek disejajarkan jeung SMA jadi urang teh boga ijazah engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung ka egel atau kemana bae nah iya kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya na teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina lamun kiaina kuari bisa disogok kiai bangpak sama geus kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip sudah caritakeun cak hansip kula mah teh ieu kiaina bae dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol ieu teh pas sagede kiai eta sagede kiai eta kos kitu nah ya engke bakal aya tafsir sebab naon nyahoeun Amerika kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir sejarah sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari mata kewalahan selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses mandak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna nah mantak cikulah ge bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal tidak siap bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda bagaimana Allah saja itu baik tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae nah ieu bakal
Masya Allah sebab mengaburkan sejarah nababari jasa nggak timbul ke tafsir lainnya dibaca bal bisa tak merencana Yahudi tiba heula kos gitu mah alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dalam Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan tetap baik teliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun mentek di pentasnya dicabut dicokot orang-orang nu brilian diurang nu hafizul Quran coba taseh dibalikan tafsirna ge terjemahanana terus mentak aya terjemahan Wahabi ku arieu anu datang ka unggal kitu perumahan tetep bae teu bisa diterima. Iya tafsir iya bae Jalalain sangat sederhana urang dengekeun urang paham sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah Yahudi teh kos kitu karakterna datang ka Kangjeng Nabi padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran ke keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae jadi terobah walaupun dipayuneun Kangjeng mah ieu nyana amanna iman deuk ngedukung italah karakter musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ieu dijelaskeun ayat wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ngadengikeun ayat malah deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui kamu lamun orang geus ngadenge gitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmatkeun kana jantung bari ngopi ngeunaheun aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun heti ku sendang aduh Gusti Allah geus jadi santri Cilongok wari heti ku barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah juru ka badug Qur'an ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur ka badug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nundutan sial mung sial sama wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul Yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayuneun para sahabat atuh kami teh pan macaan Taurat dina kitab Taurat teh pan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho kalem amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh meneh Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran
wahum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi barinyana keluarga tetep mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung kanjeung berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek dek nyieun masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk iraha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang alah budak ngabangun masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong teman panitia goblok teman panitia geus budak sok ditaluturkeun tah ai kapanggih mah kamari teu bisa hadir engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kudu tiheula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa wah hebat jasa tapi lamun ditukangan darurat ieu nya ngeunaan masjid belum habak masih geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur aya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta keneh tuh kos gitu nah itu terus bae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beuki saeutik beuki leutik beuki saeutik beuki tapi tetep aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breug ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu eta mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkan kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habiskan timbul deui Qaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal haq teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tak ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia
kajen kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos kitu mah zahirina alal haq teh kos kitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke masih di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cak kabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita raja anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah menurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha bae UJ jadi tak kenaon eta nyana anu zikir cekna zikir lah kumaha ngare duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ na tadi gitu tadi tanya engke urang zaman saha sia hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah sia ngadenge pernah milu sia ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos gitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sakabupaten catet anu saluku sia pernah disogok 99,9 salu teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyana nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya seetik berarti aya ngaji teu pernah neraka tinggal gitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nyana osok ceramah osok aja sia milu kadinya aja sia ngalakukan henteu kumaha nuturkeun we surga sia ha aja sia kurang sabarana salat ngan milu doang heuh gua mah disa daun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh aja sia ka ditu dahar gua lagi pokona zikir dahar mere si dekana henteu gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna ieu gua mah tukang daharna oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus tapi kumaha jang saksi doang Masya Allah zahirina alal haq teh kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae sadesa sak RT ge aya bae RT tah eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang Masya Allah Nailah karakter Yahudi itu seperti itu asup ke kanjeng Nabi nyarita amanna keluar ti kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran berarti aya anu terselimut di dalam hatina aya anu tersimpen di dalam hatina aya anu ditutupan yeuh di jero hatena bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun padahal nama asup jeung keluarga tetep bae teu iman ka kanjeng Nabi sama sakali berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya anu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu deuk maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana
meter 100 juta dibeli baik keindahan di ditu teh abah teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi orang di mana baik atuh kanyahoan orang di imah leuleut TV Allah manyahoan wah sia aku nonton TV bae kadeuleuan kanyahoan ku Allah orang susumputan dek nonton golek deh ya orang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cak kana kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayeuneun Kangjeng Nabi kos kitu disatukangin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi wa tara katsiran يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali katsiran lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema anu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kadua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukangeun mah lain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukangeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub cicing waduh nya mah ieu cacakip nage kaluhur mata nage melotot tapi mun toel de lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya aya ustad dianiaya aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai tersepen neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh teu ngararaji
datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pun damai ketemu kos itu ngaranna teh. Waduh terus di kos gitu terus biasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidameyeun anu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu keluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu mah hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngaharepkeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener ai bener jasa mah jamual rada bener bae bener jasa mah jamual rada bener cak camat sial ngeureunana cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha moal cak ulang moal imah rada dong rada sebab naon atuh itu informasi di luhurna ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan ai kuari mah nu malingna satpam dek bener kumaha tuh nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik kuari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha tuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh apan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh apa nu ngurusan urang berarti nyana urusanan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener teh geus urang ngadagoan rada bener urang ieu urang ngabebener babarengan urang na rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas banyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggalin ku batur ti heula boom nya malah mere informasi ka babaturana supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suat haram teh riswah eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina ya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganana timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajian ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun betul sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia naon sababna ieu energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus suat bejakeun ka kiai nu make udang-udang ya kitu kitabna beus teu percaya wa aklihimus suat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan
rukun wudu cenah teu laku bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian sanu gajina kiaian esok wahean gitu kan sakitu hebat ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir gimana di lapangan nya nu ceramahna ayo sia Cisoka di barare kiai duit di belah raja sebelah raja di pasar kemis ayo mah ngabejakeun doa ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat kaniaya ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus horengan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna tah teu pan mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng terus jan ngabacaeun deui ku kiai atuh geuning nu kamari mah teh aya ku hadis sia nyawan we teh kiai cenah lain nyawan we aing nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu aja di pasar kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh lo pakai ti Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajagan atuh ieu mah jeung kiai batuh ka dieu aya loba mah duh masyaallah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu eka embungeun ngadaharna kunaon can bisa ilmuna baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna besi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh aya ararisin jas aduh Gusti Allah Hese lain ilmu mah babarin mendak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu kuari cara petang jasa teu masantren ge kuari jadi kiai Haji Oma Irama teu kadenge jama santrena sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum meunang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing sama dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh kenyana mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu teh kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nyana kitu atuh dakwahna marilah kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nya nama kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah
La ilaha illallah. Aduh Gusti Allah, henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah. Nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi watara kasiyan Anjing Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayyauna fil ismi gegeraan gagancangan musabakohnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang didele dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu henteu nyogok kalangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikan ajang kuari mah teh aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali menampung ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaeng geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah oh teu naon bener kiai bener pokoknya mah ka dieu unggal bulan ngadoakeun cek teh teh kiai upload deui sarwana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun henteu nyogok teu bisa ulah haram hidup sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut dentur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya nya oh kiai yang teu bisa jasa cuma aduh naon lah sekali-kali mah teu naon kesian lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya tolong kiai mah potongan goblok kabeh eta kiai Allah mah lain kitu kiai ja teu bisa ieu mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram geus balik cenah nurut teu nurut urusannya anak ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah guys Masya Allah karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari jadi lurah-lurahna nyogok rakyatna disogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon kitu ngajadikeun bupati teh teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beuli 30 geus mayoritas suara geus kajen mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus aya tanda tangan malah set luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu henteu ngridit kagincu-gincu ngridit
kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong, bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur, hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kedua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah ulang kula mah ditanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana. Hayang nu mana eta siksa. Inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinu ku bangkong kamar, asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah ai geus azab mah kos kitu. Iki cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur. Ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nyilib sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah, kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ye, Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi, kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit. Geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi, padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Tak karak ditambahi doang mending mun gede. Cepet doang. Ya, bae naon cepet. Masya Allah Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai, ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin. Lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal Ambalaya nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikuat riba jeung riswah teh Ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus. Tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah, dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah, tetep bae teu kana nasehatan. Buang kawarah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah, berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Ti mimiti kiaina geus puguh pejabat mah. Atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Jacak Allah teh eta mah siksaeun aing.
sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh mah siksa aing cek Gusti Allah balikeun gebrak sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu masyaallah hileun bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka tikus sepatah aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sekaligus ke Jayapuri cenah di dinya aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetap bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareurit sia aya nyogotna beureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah tawar menawar Gusti Allah dan manda kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tiba heula sogok menyogok guru-guru geus tiba heula sogok menyogok teh nya kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti gitu disogok ieu bawa bae ka ditu ke milih mah kumaha teh bae itu teh tawaran kredit enten mal sada bagus teh jelema teh bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabakoh gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kamu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe kunyana model tadi emang eueuh kiaian di Yahudi emang eueuh kiaian di Nasrani laula yanhawumur rabbaniyun wallahu a'lam bissawab